Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu sadayana, alhamdulillah tepang deui sareng pidangan dongeng Sunda. Insyaallah dina dinten ayeuna simkuring seja nyanggakeun hiji cariyos dina judul Tepung Rayagung. Mangrupikeun reka cipta ti pangersa Bapak Haji Usep Romli HM anu diserat ku mantena dina taun 1871. Mudah-mudahan ku dipidangkeunana ieu cariyos muga sing janten panglipur kalbu pangbeberah manah kanggo urang sadayana tureta urang tiasa nyanak hikmah tina eusining ieu cariyos. Mitra dangu sadayana, kumaha leunjeuranana ieu cariyos Tepung Rayagung sumangga urang sami bandungan ku sadayana. Nyanggakeun. Angin nu nyeor alon mawa aweuhan galindeng dulag di jauhna. Basa kuring lilir teuing jam sabaraha ngan pasti geus peuting pisan. Da hawa geus karasa tiris jeung bulan katenjo tina kenteng kaca geus lingsir ngulon dina suasana nu ayem. Kadenge dulag teh dilagukeun domanini dipirig ku kentrongna kohkol nu bentes pisan. Hawar-hawar sora takbir ngaleu rada dibelukeun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Tepi deui umur kalebaran Rayagung. Kuring meureumkeun panon bari ngararasakeun sirah nu beuki balideg. Geus 8 poe puguh ka Bancen ngalempreh teh hudang-hudang. Kang, gugah keneh. Mimi adik kuring ngagerowan ti lawang enggon. Ditembalan bari nguliat. Sanes mundut cai haneut, cenah bari asup. Sok nunda gelas dina meja nu geus diadegkeun kana dipan pangsarean. Asa cikeneh Rayagung, ayeuna geus nyorang Rayagung deui. Basa lebaran Rayagung tukang mah kuring teu milu salat sunat. Diparengkeun keur meunang papait harita teh. Rerep panasna aep, saur emak norojol kalebet. Ke pananganana kana tarang. Aya meueusan, saurna deui. Tek dahar, moal atos tadi pararait. Sarekeun deui atuh, tong dipake nyileuk wae. Anjeunna kaluar deui sabada menerkeun simbut. Duluk dugdagna dulag beuki atra pisan. Ngambah lolongkar simpena peuting. Tara gandeng kawas lebaran puasa, lebaran Rayagung mah ukur rame dulag wungkul. Langka nu nyeungeut bedil, karbit jeung pepetasan. Rayagung tukang mah kuring ge seubeuh ngadulag, komo kapeutingnakeun. Da barudak tukang ngarewong geus ngalempreh, malah bedug ge dipindahkeun kaluar ngarah kadenge kanu jauh. Keheul hayang nandingan dulag Sukadana jeung Tengger nu ngageder ti sore keneh. Rancag heula sok, ceuk kuring ka Uso nu geus sayagi nakol kohkol. Kembang kacang kurulungna 2 kali.
Der kuring ngamimitian salagam heula. Geus rada lila pindah lagu dipilih gentikeun kincig jeung aplen. Sakampeng dicampur adukeun durugdug rusuh. Mokaha matak pargaleungeun keur masantren bareto rada hatam kana ngadulag teh. Sabot ngeunah-ngeunah aya nu nyusulan rusuh pisan. Aya naon? Kuring ngecageun panakol. Duka da tipi warang ece. Kuragiru kuring balik nyampak pamajikan keur midangdam di lawang dapur diriung ku tatangga awewe. Aya naon? Bari hari weus-weus reuwas kuring muru. Akang, kuak pamajikan ceurik bari ngarontok suku. Si Ujang. Geblus kuring ka tengah imah. Leketai kuring leuleus. Anak kuring maot. Anak kuring nu cika nu karek umur 1 taun. Sagedapan kareret kunu disenghareupan ku paraji dirurub samping kebat. Tapi kuring teu kaduga mukakeun turubna kaburu nyuuh. Tuang putra ngantunkeun, ceuk Ma Imi paraji. Isuk-isuk basa layon dipayang dina aisan, kuring can sadar keneh kana kaayaan anu tumiba. Kacipta keneh lucuna budak nu keur diajar ngomong kokorondangan nyampeurkeun mun kuring datang ti pagawean. Ba, fa, cenah bari nangkel kana bitis hayang dipangku. Didinya nu kitu teh, ceuk kuring cengkat tina ngalulungkut malik ka pamajikan nu keur ngajengjen dina panto. Tos kadarna kedah kitu akang, tembalna teh salse. Ti kasabeleun hate nu keur marung kawut. Kadarna, didinya nu teu tarapi. Kuring nyengor bari popolotot. Luk manehna tungkul. Tuluy andiprak bari nyegruk ceurik. Leweh geus eueuh mah. Kuring beuki keuheul. Teung teuingeun akang mah. Keur mah eukeur abdi tagiwur mau benten ti akang. Turug-turug akang beteras-terasan benu teu ngaraoskeun pisan. Bungan saha embung mah embung we kitu ti bareto ngurus anak pituin teh. Akang, nah bet kabina-bina teuing nyarios teh. Manehna mencrong ku panon nu cindul. Buuk ngareuwig awut-awutan. Mani rei teh sebel nenjo papatutan pamajikan. Heueuh mun nyaah mah ka anak moal kitu. Muhun na abdi teh ngahaja. Berbei cipanonna bijil. Borora karunya. Kolebat deui beungeut budak nu sakitu pikalucueunana. Wallahu ngahaja mah ngan teu parantes we ari kudu kaleop mah. Saha nu uninga kana pasti. Segeruk deui manehna ceurik. Kudu tarati lain kudu nyaho kana pasti. Pangeran moal ngarobah nasib manusa lamun manusana sorangan teu usaha ngarobah nasibna. Tah didinya ge kitu. Piraku lamun tarakti mah budak make jeung kudu kaleob. Akang. Nah emutan teh bet sapertos nu teu iman bae. Kedah kumaha abdi nyarioskeunana. Akang bet keukeuh bae nuding ka nu sanes-sanes. Rumaos abdi lepat riweuh ku gawe.
teka kuping basa si Ujang gugah teras ngorondang ka dapur. Abdi mahekeun cai panas kana baskom, budak bet geus aya dina biwirna. Rewas abdi teh nepi ka seeng kalesotan. Isukna kuring ngaragrageun talak hiji. Teu disarenkeun acan kami toha. Sina balik sorangan ge ludeungeun. Batur salembur ieu ceuk hate nu can lipur ku nafsu. Ku kakenes ka manehna jeung tibelat kanu eueuh. Cing tiiskeun heula pipikiran teh Aep. Ari maneh bete boga pikir rangkepan. Ngagugu nafsu teu puguh. Saur mama, Bapak kuring bari unengangeun kuring nyarahkeun pamajikan. Yeuh, dina rukun iman disebutkeun. Iman kana kadar hade jeung goreng. Tah kadar nu tumiba ka diri maneh teh tayalian hiji ujian pikeun ngajugjugan nepi ka mana keimanan urang ka mantenna. Ukur kadenge papatah kolot teh. Bororaah nyerep kana hate. Dalamun pamajikan ati-ati mah piraku anak kuring kudu kaleop nepi ka maot. Hate neugtreug terus nembleuhkeun kasalahan ka pamajikan. Kumaha teu rek kitu geura. Keur mah eukeur eta teh anak cikal. Turug-turug menang hayang pisan dibelaan ku rucileuh kentel peujit. Sirikna teh jungkel jumpalik munajat ka pangeran hayang dinugrahaan anak. Geus pada nyebut gabung kuring jeung pamajikan teh. Atuda 3 taun laki rabi can aya tanda-tanda pibogaeun budak. 3 poe titas nyerahkeun brek kuring gering. Micangcam anak nu geus eueuh. Kaindungna mah teu inget sameueus-meueus acan, najan aya ge bejana cenah manehna ge tuluy gering deui. Janglarkeun pipikiran teh Aep. Saur emma unggal anjeunna nuguran. Tong nginget-nginget nu geus eueuh. Keun da geus puguh budak mah asal ti Allah mulang ka Allah. Urang mah darma kapihapean. Tong boro anak. Misah raga misah nyawa dalah diri sorangan upama geus pasti mah moal bisa ngaulah-ulah. Babacaan deui rek sare teh. Mama nempas. Saban peuting gundam jeung sasar maneh teh. Kurolang anjeunna maos Yasin dina siraheun. Basa eungkeut-eungkeut cager. Teu pati nguluwut teuing balas pada mukperukan jeung upah ngapeh. Malah lungse-lungse keneh oge maksakeun maneh indit ngajar. Sugan ari nyang hareupan barudak mah kabangbrangkeun karungsing teh. Tapi beuki dieu rarasaan asa beuki no gencang. Leuheung ari beurang mah, ieu ari geus reupeuting. Mindeng nyileuk teu puguh asa pugag segala rupa. Sakali mangsa mukaan notes-notes buku poean breh aya catetan tanggal lahir budak. Bet asa kaingetan ari tanggal maotna mah can dituliskeun. Tret we dituliskeun handapeunana. Geus ditulisan mah buku teh ditunda deui. Kop kanu sejen nu ditulis leuwih ti heula. Dina tengah-tengah eta buku gorehel aya kertas ditilepkeun. Barang dibuka hate ngalenyap. Surat ti pamajikan kuring bareto basa keur hahadean keneh 5 taun ka tukang. Dibaca sabaris-sabaris beus asa kagagas. Nya telenges kuring teh. Kadeudeuh nu jadi pamajikan ti bareto mula tug nepi ka bretna pegat breh ka tembong can aya kuciwana. Tapi naha atuh kuring bet ikhlas. Siak rasa kebek keneh kudu riat. Kahudang ku kecap-kecap suratna bareto.
komo barang tepi kana lebah cutatan siiran Umrul Qais nu ditulis ku aksara Arab nu beres baris katut huruf-hurufna. Kuring asa aya deui dina dunya rumaja nu pinuh ku kaendahan. Karasa deui suasana hate baheula nu ngaguligah. Satengahing panjangna peuting nu keur disorang pinuh ku angen-angen jeung harepan mapag subuh nu baris datang. Ala ayyuhal lailut tawil la akhbal bis subhi wa mal isbahu minka bil amsal. Duh peuting nu panjang geura pungkas ku subuh taya subuh nu leuwih utama batan subuh nu andika. Bener kasauran mama ngagugu nafsu teh moal hade balukarna ayeuna kakara-karasa. Sapeuting jeput kuring mikir panceg niat rek ngaruju deui pamajikan. Tapi boa manehna geus ceuceubeun ka kuring teh batan sakitu di teung-teunganana. Piraku sugan la haula kuring rek datang ka manehna rek menta dihampura bari rek ngajak deui hirup babarengan meungpeung can lubar idah. Moal waka bebeja kasasaha malah indit nage rek rerencepan ti peuting. Rek ngetrok jandela kamarna kuring imut sorangan cara bareto ari nyamper tolap. Magrib indit teh salat ke ngalas tiburuana keneh lempang geus ngeteyep srog kana liang bilik noong ka patengahan. Be cilaka loba jelema di imahna teh keur ngarariung. Waceang jang aep teh si Nyai ripuh kitu. Mama urut mitoha kadenge sasauran. Ya Allah, ripuh geuning geringna popotongan teh. Sajongjongan di tengah imah jempling teu lila kadenge nu dzikir. Allah, Allah, pilih genti. Sarta sora nu kadenge satuluyna nyaeta goakna nu midangdam. Tuluy, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Basalayon digotong dina pasaran kuring karek sadar kana kaayaan anu tumiba. Manehna geus miang nuturkeun anak kuring jeung manehna anu geus leuwih ti heula indit. Ninggalkeun kuring anu ngarasa beuki nu gelis. Keun da geus pastina doakeun anggur sing meunang rahmat pangampura nu maha kawasa sing ditampi iman Islamna tong dijadikeun bang baluh batin aep bisi matak berat kanu balik. Emak katut urut mitoha teu eureun-eureun nyombok kuring anu kapaksa balilihan ari ras kana dosa ka manehna. Bareto ngagugu nafsu leungteingan kaleulewihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sora nu takbir jeung sora dulag kadenge beuki ancal-ancalan. Peuting geus ngagayuh ka sepi. Teu karasa sapoe-sapoena hirup teh. Ti Rayagung gok deui Rayagung. Asa aya nu can kasorang, asa aya nu can kateang. Nu nyata mah ukur beuki nyirorot, beuki nambahan, beuki deukeut kana ambahan gurat patokan.
isuk jaganing pageto. Allahu Akbar. Kuring milu takbir dina jero hate, bari ngararasakeun sirah nu beuki balideg. Isuk ge moal milu deui salat sunat kuring mah. Beuleuh palawargi sadayana. Waktosna parantos seep. Kitu rupina carios anu tiasa kadugikeun dina judul Tepung Rayagung. Mudah-mudahan sing janten panglipur kalbu kanggo urang sadayana. Sakitu anu tiasa kapihatur hapunten dina samudayaning kalapatanana wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag Fermios.